Cing mang lah pangnulungankeun urang. Nulungan naon maksudna? Minjem duit lah yang mayar cicilan motor bulan ayeuna geus telat. Oh, hampura lain teh hayang mereng hijau mang euy. Da duit mah aya. Nginjemkeun duit teh kapok. Maksudna kapok kumaha? Nya pan apal sorangan di dinya ge. Urang mah jamana leumpeuh Yuni, borangan. Naon hubunganna borangan jeung nginjemkeun duit? Panjang mah ayeuna mah lamun ditagih hutang teh galakna ka bina-bina leuwih ti anjing edan. Anjing ciut. Sampurasun. Rampes. Sok jang kejar jang. Punten Bang. Tah sok yuk di dieu. Dah di dinya jang. Aya perlu naon ujang teh? Kieu Bah, abdi teh boga duit 100.000. Hoyong digandakeun senaja di loba. Gampang atuh jang. Kala abah nyokot tela nyiru nya. Sok dekeun duitna. Bareng jang. Siap Bah. Ya jai jadi salami lalat jadi salogap nuti kalian rezeki dulu ti wetan. Fah. 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 Bentar jang. Buka jang. Nah Abah, ieu mah geuning jadi receh. Pan maneh hayang loba, meta geus loba. Lain jadi receh kieu Bah, maksudnya duit 100.000 hayang jadi 1 juta. Lamun abah bisa majang, moal ka batur heula, abah we ngagana kencing loba. Oh, dasar senyum. Dan kunaon eta kupluk kuat ka diharudungkeun kitu jika nuker panas tiris wae di dinya. Heuh, Mang. Urang teh tepung pedas tiris teu kuat. Paingan atuh hari kitu mah. Mang, urang dek nanya euy. Nanya naon? Kieu, Mang. Naha ucing mun ngicing taina beut di ruang. Nya ameh teu ka ameu bauna we meureun. Salah, lain kitu, Mang. Ari geus kumaha atuh? Matak di ruang oge, meh teu dicokot ku di dinya. Ya, kamana geningan ya si Bu Haji lagi juga eueuh. Kumaha rek balik deui teh moal. Tungguan we lah di dieu. Bari abi aya pi obrolin ya rek nanya sugan we di dinya apal. Apal naon ieu maksudna kela asa naon nya? Sateu pararuguh kitu pertanyaan teh. Apal teh carana meh gancang boga budak. Abi rumah tangga geus 4 tahun meh can boga budak wae ih. Sarua jeung bohong ye nanya ka di dieu mah. Pan salaki ge can boga. Sugan we di dinya apal atuh ceuk. Heueuh nyeta pan di dieu ge ieu teu apal ih puguh ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah. Di dago-dago teh ka datang. Geus lalila ieu. Ieu hampura nya narungguan meureun Pak Tadi. Bu Haji. Ieu geus dilebak kela-kela. Tadi teh pas Bu Haji datang katinggalina keur ngalalobrol. Keur ngobrol ke naon? Iya Bu Haji si Uwi. Pan kawinna teh geus 4 tahun. Can boga budak keneh. Ari tadi teh nanyakeun ka dieu. Heuh da sarua. Teu nyaho puguh ge. Oh gitu. Wi, meureun di dinyana mandul. Amit-amit mau disok gitu ieu. Da abi teh tos pariksa jeung salaki da normal, teu aya masalah. Oh gitu. Ieu mah ngan saukur saran we nya wi nya. Lah, kumaha tah? Darangukeun ieu. Tapi Bu Haji oge teu apal nya, da ieu mah ngan saukur dadanguan Bu Haji cekolot baheula. Lamun anu geus kawin, hese boga budak, kudu dipancing heula cenah eta teh. Make eupan.
Lain. Jujur, mirip. Da lain nguseup. Dipancing ku ngasuh anak batur. Jadi meh babaring ke wina ge kapancing boga budak sorangan. Nya cobaan we sugan atuh. Da biasana nya ari kolot baheula mah sok bener omonganana. Susuganan atuh wi. Kumaha we lah narekahan mah. Yang geus satu orang cobaannya sugan we bener kapancing. Tah teh Yayah. Teh Yayah oge kan can boga salaki. Pancing oge. Pancing. Heueuh. Kumaha wi pancingna? Nya pancing kudu ngasuh salaki batur. Heeh. Ngasuh Salaki batur. heeh. Kani ngarti tuh? Rat. Teu ngarti didinya? Kala dodo dikukut. Ampun Susah laki bah. Gehes ya. Ya Allah innalillah. Ngasuh salaki batur. Karek nge. Kayak ngadat pamajikan amat. Mang, asa geus lila teu ka ciri dagang barang ayeuna mah. Nah geus eureun gitu. Nya puguh geus tara ayeuna mah. Eta kumaha caritana pangna nepi ka teu dagang deui teh? Coba we pikir ku didinya, ai meuli barang unggal poe pas didagangkeun jarang nu meulina. Daripada rugi mah geus we eureun. Oh gitu. Cik ayeuna rek nanya. Harita keur dagang, pas aya nu meuli, didinya ngomongna kumaha? Nya ngomong nama biasa we kan geus meuli mah. Nuhun Pak, nuhun Bu, tos meseran barang abdi, mudah-mudahan we cing awet ka anggona. Paingan atuh ari kitu mah, ek jarang nu meuli oge. Kuduna ngomongna lain kitu. Ari geus kudu kumaha ngomongna? Kuduna kieu mah ngomongna teh. Nuhun Pak, nuhun Bu, tos meser barang abdi, mudah-mudahan si enggal seep sareng reksak deui. Ari kitu carana mah sarua jeung ngarugikeun ka nu meuli. Ih, panari babari beak jeung ruksak mami tereh meuli deui. Oh, teu bae.